kieu teh sami teh so ngadamelan kieu teh. Nuhun. Nuhun. Pamisa didintang sukana naon? Nuhun samikeun. Kan Nah, wargi-wargi sadaya ieu aya baso, teras teh aya tahu, teras tahu goreng. Mugia janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng wayaki oge wilujeng patepang di sareng Pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah Pribados teu acan bosen nuju masih kene di lembur pada Suka, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan oge perkampungan nu aya di palihan dieu. Yuk urang sasarengan. Amang teh teterekelan kana tangkal. Aya buah hanteu? Teu aya. Kade atuh geubis. Mung duaan wae atuh. Kamana rerencanganana sanesna? Bapak icalan naon? Cuanki. Nah, kali ditu aya lembur. aya. Oh aya. Jadi tuh kadia kiatana tuh meunangga. Dimaksakeun. Aya keneh. Seueur. Atuh sahan keneh Keluar da. Kali tangguh atuh teh. kali tonggo. Teu tiasa di dieu. Waktu biasa tadi dia tuh. Datar tadi dia teh. Nu datar tadi dia. Atos dieuna. Wargi-wargi sadaya kaleresan aya Bapak Cuanki janten abdi teh da hoyong ngarawasan Cuankina. Cuanki Om Agus. Oh, sareng Cuanki Om Agus. Nah, Bapak ieu teh sami canan? Nembe satahunan. Nembe satahunan. Bias abi mah hoyong nyobian ku nyalira bios nya. Mangga ada malna. Mohon. Kayak paling disep mangga. Biasnya. Mangga. Ieu teh keng nyandakan atuh nepi ngadamelan nyalira? Nyalira teh. Oh, nyalira, alhamdulillah. Nah, jadi wargi-wargi sadaya Om Agus ieu teh icalan Cuanki tapi kayak nyalira. Ieu teh terasiannya. Mangga. Nyobian ngadamel nyalira ala-ala Mojang Desa. Itu da mung 2 rupinya eta na. Nya. Biasa teh nyasanana. Biasa. So, atos bumbu. Iya hungkul kan? Atos, nya, atos peteh di atas. Atas. Ieu nu aya saos samelan acan petehnya. Ieu lebetna sami kitu. Mohon samikeun bae. Kan. Nah, wargi-wargi sadaya ieu aya baso, teras teh aya tahu, teras tahu goreng. Ieu teh Cuanki nanya. Nah. Kaos karuang. Ini teh di kuabet nu anya saos samelanana. Aba dea saos samelna.
Ujang pada jang. Mohon ngadamel dua deui. Jang ujang kana mangkok. Kana mangkok we. Mantap. Mantap. Ujang kana mangkok we jangnya. Mohon. Panasnya kana plastik ujangnya. Tapi Om Ausna nyanak mangkokna hiji jang. Plastik we atuh nya. Kana plastik we nya. Kecayaan. Mohon. Di palaur teh ieu teh palaur ngerosot nya kumaha nya abdi dieu nya. Mohon. Ai bapak teh linggihna di paling mana? Abdi di daerah Cipedas teh. Cipedes tebih di dia. Tebih sakiloan aya teh ti dieu. Oh, janten apa-apaan lah ya. Ah kieu teh da ling kumaha nya. Teu ngontrak di Palibien teh. Henteu di bumi nyalira we kitu teh nya. Bapana teh kulawargian. Atos Oh, alhamdulillah. Atos Gadung tadi. urang kali saderiji? dua teh. 2. Nuhun. Dua. Teu nyobi pada melana sanes teh. Henteu teh. Kana ieu we Mohon. pencarianana abdi teh kana cuapi. Mohon. Atanapi pas turun atanapi aya ti luhurna. Teu aya abdi Ngiringan nyalira. misalkan sok aya nya nginu ngiringan apana wargina. Oh nya henteu teh. Mohon. Nya. Wargi sadaya alhamdulillah pribados parantos beres tuangna. Mungkus hiji. Tim. Sangga di jalan. Raos cuan kina bilih wargi-wargi sadaya kaparihan dia mendakan cuan kina Om Agus. Om Agus ya Pak. Nuhun. Nuhun. Biasa reureuh bari ngagaleuh cuan kina. Bapak hatur nuhunnya. Sami-sami teh hatur nuhun sami-sami nya. Mudah-mudahan Raos sing pisan pada cuan lancar. kina. Mudah-mudahan mah enggal Amin amin. nuhun rezekina melimpahnya Bapak lancar. Sami-sami pada ieu Nuhun. silih ieu nya. Nah, teh sami-sami nam. Ada panas. Aya, oh gitu. Apalagi kita pegunungan. Namanya Gunung Anjungan. Iya, di Gunung Mangrayang. Bukan ieu. Gunung Mangrayang, itu Gunung Anjungan. Kelas sabar aja. Tilu. Cok, Mam. Wargi sadaya hayu urang lajengkeun perjalanan ka Lebak sapertos kieu jalanna sapertos nu kauning ku urang sadayana. Hai nuju naon? Ngadamel naon teh icalan naon? Oh, kangge icalan bandros, janten ngadamel naonna atunya tanggunganana panggilnya mohon. Ieu teh didamel ku nyalira. Biasaan. Pasami icalana. Ada kalau Oh, nembean. kami batur Oh, janten ieu teh panginten sok ngadamelan pangintennya. Sok ngadamelan panggil Yogi. Ah, bilih wargi-wargi sadayana anu sekirataran Salawu bilih bade icalan anu ditanggungan mangga bilih Triogi bantosanana sareng asa ieu teh Agani warga asli Salawunya tadi teh desa Sukarasa pamit kieu teh sami so ngadamelan kieu teh lumayan nuhun ada tanggungan nuhun orang pamisa di dinten sok kana naon
Kan icalan. Oh icalan naon tah? Karena cuanki. Oh cuanki Di Kawalu. di Kawalu. Oh, Oh mohon atuh cepet atuh ka Cilembang kan. lumayan. Kalau rasan aya nama pengen menuju mudiknya aya damelan di dieu janten di eta heula di Cepeng heula. Pami icalan cuan kita selami ya Nah, sekitar 2 tahunan. 2 tahun terus lumayannya eta nyadakan eta napi eta nyalira. Kenakan. Mohon iya sapasang kieu teh punten pemahayangnya yang terang gitu sabaraha tah Lah, paling 300-an. 200. Oh kayak kang merah merah Pada mirahnya. nanti lah bahan di ditu itu. Oh bahan disayogikeun di ditu pami kurang apa nih benten dinya. Mohon. Nuhun Nah, iya mah ada malungku. lumayan sampingan. Salianti nanggung kieu ngadamelan naon deui anu kantos. Nah, dia mah karena ya ical galeh kana manuk deh. Oh galeuh manuk. Mohon. Nuhun katinggal deh nya seueur manuk di dieu teh. Aya manuk naon wae eta? Ah, ada segala ada itu. Nah, dengan kalau ke sana enak. Saya tuh mau gaduh aya 2 deui. Nuhun. Eta teh diicalan ka mana? Nguriling we nya. Henteu kan dina ieu teh yang online. Oh, na online leuh. Hebat ya, anu sok icalan manuk dina online. Dina naon, A? Kan adina ieu we dina grup teh. Oh, mohon. Mohon kita gaduh ieu jual beli burung Mohon. Tara ka pasar burung. utara. Sekarang kapan kan dia? Mohon, alhamdulillahnya aya we milikna. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di lembur perbatasan Cikarama sareng Padasuka Kabupaten Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.